parantos beunghar ieu teh aya kawajiban ari beunghar pan manis tata ila sabila teh kedah wajib haji antos beunghar mah wajib haji ieu teh tos haji tos beunghar tapi alim angkat da aya loba kasieun da pern cek ajengan cek tatangan geus angkat umroh geus haji di mana datang ka ditu sok dibales cenah ku Gusti Allah teh baheula ge cenah tatangga dihesekeun cai di Mekah teh palareum bae cenah cai teh jol inget we bahwa di anjeunna baheula cenah di Indonesia tukang mangpetan cai batur dihesekeun di ditu jadi sadaya pada meuleun dosa cenah bejana cenah dibalas langsung Gusti Allah di dieu abdi mah tah can siap cenah sieun di mana angkat haji atanapi umroh teh sieun dibalas di akhirat ngaremoskeun seueur dosa sae ibu teh ngaremoskeun seueur dosa teh sanesna mah teu kedah bimbang mun teh orang rek ngalaksanakeun ibadah haji jeung umrah ulah sieun ditimpah dosa engke di Mekah nu sieun mah engke ditimpah dosa di akhirat meungpeung keur aya di alam dunia urang nyungkeun tobat ka Gusti Allah bisa minta tulung deui ka jelema lapar di dunia bisa minta ka tetangga urang teu gaduh atos bisa nyambut heula ka tetangga di akhirat rek minta duit ka mana minta tulung ka saha urang atur kepada butuh meungkeung urang di alam dunia sok urang tobat ka Gusti Allah angkat ka Mekah si imah teh geus beunghar teu angkat teu tiasa angkat haji nah geletuk weh maot urang ahli warisna ieu si imah teh geus cupar kawajiban manis tato ila sabda geus istitoah tapi can indit haji yuk urang angkatkeun haji kumaha teu angkatkeun hajina mun bisa mah keluargana angkat ka ditu mun teu bisa kumaha badalkeun haji badal haji mah teu sapatos angkat hadi itu aya khusus badal haji badalkeun haji nitip ajengan pun bapak dacan haji ajengan pun biang dacan haji abdi teh senjata dim ka anjeunna ka mantena teu ka anjeun abdi teu kabujeng angkatkeun haji anjeunna dina kaya abdi teu wala kaya dina masalah ekonomi tapi jika nama ada angkat ngabadalkeun haji mah teu patos abot sapertos angkat haji nyalira abdi bade ngiring badal haji we badalkeun haji eta teh titipkeun ka kiai ka ajengan tah eta teh seja naon seja ngalaksanakeun tobat nu janten sepuh urang sadaya can ngalaksanakeun ibadah haji istata lamun sepuh urang ibu sang rama tos halayak istitoah ngalaksanakeun ibadah haji teh janten eta hak Allah mah teu cekap ku istighfar hak Allah mah teu cekap ku wudu tapi hak Allah mah kedah ditobatan ku Gusti Allah